Sampurasun akang teteh, pendak deui sareng Yaya. Dinten ayeuna urang diajar dongeng yuk. Ari dongeng teh carita rekaan anu anonimus dina wangun basa lancaran. Maksudna rekaan teh lantaran dongeng mah kalakuan jeung paripolah palakuna sok pamohalan. Contona yeuh, nya we aya sasatoan anu bisa nyarita kawas manusa. Ari anonimus maksudna dongeng teh teu kanyahoan saha anu ngaranna. Najan kiwari mah dongeng teh geus aya anu dibukukeun. Juru dongeng Sunda anu kasohor teh upamana wae Wakepoh, Mang Jaya, jeung Mang Barna. Kiwari dongeng teh lain dipake mepende atawa nyingsieunan budak bangor, tapi geus dijadikeun media hiburan. Khusus keur budak sakola anu resep ngadongeng, ayeuna mah unggal taun ge sok aya pasanggirina anu diayakeun ku Dinas Pendidikan, Dinas Kabudayaan jeung Pariwisata, oge Departemen Pendidikan Bahasa Sunda UPI Bandung. Jadi dongeng teh nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan, nyaeta tatalepati hiji jalma ka jalma sejenna. Ku kituna pangarangna tara ieuh kanyahoan, malah ti iraha mimiti sumebarna oge tara kapaluruh. Hese diteangan laratanana alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan sejenna. Ukuran carita dongeng ilaharna parondok, meh sarua we jeung carpon. Ku kituna bisa disebutkeun yen ciri-ciri dongeng teh nyaeta sumebarna sacara lisan, teu kanyahoan saha anu ngarangna atawa anonim, ngagunakeun basa lancaran, eusi caritana mangrupa rekaan malah rea anu pamohalan, jeung ukuranana ilaharna parondok. Lian ti eta aya oge ciri dongeng anu sejenna, nyaeta dongeng mah sok ngandung ajen atikan, pangpangna anu patali jeung akal budi. Tah, dongeng oge tangtu miboga strukturna. Penasaran teu? Urang pedar yuk. Tadi tos disebatkeun ku Yaya yen dongeng teh direka dina basa lancaran. Ku kituna unsur pangrojongna oge tangtu sarua we jeung unsur sejenna anu direka dina basa lancaran. Contona saperti carpon atawa novel. Unsur carita anu ngadedel dongeng ngawengkul 5 hal, nyaeta kahiji aya jejer atawa tema. Tema nyaeta ide gagasan atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita. Upamana dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu temana teh perkara moral. Anu kadua latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atawa suasana lumangsungna carita. Anu katilu aya palaku atawa tokoh. Palaku atawa tokoh nyaeta naon-naon anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Saban palaku boga pasipatan atawa watak sewang-sewangan, naha sabar atawa gede ambek atawa bager atawa angkara murka jeung rea-rea deui. Anu kaopat aya galur atawa alur. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngalenjeur. Naha eta galurna maju, mundur atawa campuran. Anu kalima nyaeta amanat atawa pesen. Amanat atawa pesen nyaeta rupaning hal atawa perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana.
biasana raket patalina jeung tema. Tah, kitu cenah Akang Teteh perkara dongeng teh. Upama aya nu bade didiskusikeun atanapi ditaroskeun perkara dongeng, tiasa ditaroskeun dina komen nya. Ulah hilap di like, subscribe, oge di komen. Hatur nuhun.